Alhamdulillah. Ih, loncatan baik. Oh, eta panas-panas kieu mancing. Wih, toing, panas-panas kieu dia mancing bae menang henteu. Sembarangan dia. Ski aing menang loba seember ya. Geus ka dieu ngobrol jeung aing ulah moe awak bae dia. Ih, gila nanggung ya trek aing. Oh, iya. Ajar dia, lauk aing raga kita goblok. Dia tengah poe mancing bae ge. Teu inget waktu ke hemang tah kena awak dia. Atau kumaha aing sih hirup-hirup aing. Ujeuh geus herang. Tambah deui herang dia poe. Hobi ngaranna ge goblok. Geus ka ditu yuk. Harunya baturan dia tuh. Kita Ayo, tah. sorangan bae. Ayo yuk. Ya lagi goblok. Aing si Imah. Gimana gitu, Tom? Tuh biasa jelema kasep mah luntang lantung bae lah. Ulah ditanyaan lah, jelema ukuran jalan bae ge kelalang keliling aing luntang lantung bae. Yang kedua aing mancing goblok. Gua mah aing terpusing ya. Boga kapusing tah beungeut ke doang dia. Atuh ngaranna ge hirup kri. Atuh boga bae lah kapusing mah hirup eta. Makana lobakeun ibadah, serahkan baik ke Allah. Lah dia kedong ustad bae dia. Ahli ibadah ge henteu dia lah. Lain dia kunaon lah pusing kunaon lah dia. Biasa ini luntang lantung bae. Boga duit aing ge. Makana ya aing nyer duit nu instan gitu loh. Dapat apa? Judi meureun ya. Astagfirullahaladzim. Aya ieu aing info nu instan tapi dia neangna kudu dileuweung dia. Naon eta di leuweung? Mandi di leuweung kitu sieun aing mah. Aya nu instan mah dileuweung tapi eta syaratna dia kudu sorangan. Menang info ti mana dia? Aya ya ti Google ya. Naon eta? Aya tuh Gilda. Dia coba aing dulu. Jauh ieu. Ada lain mungkin mah. Heeh. Dia amun dek sugih mah begawe ulah luntang lantung bae. Ih, aing kumaha aing sih? Dia ieu. Geus itu dia memancing bae, loba omong. Dia mah ada omongan ge sok ngeyel. Ari dek nang duit mah begawe makana ge ulah luntang lantung. Kurang kitu tah. Eta teu bener. Kumaha aing sih dia ieu? Ih, ngoceh bae ti tadi. Dia mah gati di omongan aku aing. Cicing-cicing dia lah, ngoceh bae. Ieu kumaha ieu carana ieu, Kri? Tegati syaratna mah ngan eta dia kudu keleuweung sorangan dana. Ari syaratna kitu mah aing ge daek lah. Da aing ge wani. Tulung kolot tenaun tah. Alah, trabas ku aing mah. Dia mah ada omongan nanti tadi cek aing ge ulah. Kumaha aing sih dia ieu? Dia Oh tadi. dia di dia amun wani mah. wani lah aing mah. Oh bedemit gitu. Geus Kri, aing dek mangkat ka ditu aing dek ngejajal aing. Di tadi ada. Oke, siap lanjutkan. Dia kurang urusan dia hirup aing. Bisi di sepak deh aing marabat teh dek aing. Dia Si eta mah di omongan lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal hataya Rabbi jigni ilmana fiha wa wafiqni amalan soliha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah.
Hei ceng, salah eta. Didinya. Mana ya? Iya di dia ya. Kayak babaturan eta. Ceng, ini ceng. Yang mana? Iya. Jadi ya, ya, dia. Enggak sih, beres. Alhamdulillah geus beres mah ceng. Oh iya kapan Yai? Indek dibangun dia kobong. Insya Allah ceng kobong orang gegera jadi bisa ketempatan ku orang. Ih, ya panas sih dia mah ceng tempat ya iyalah yuk. Kita ngobrol di kelompok. Atuh Yai, kira jadi mah ngajukan proposal besi ke desa. Sugan-sugan dibantu. Ulah ceng, insya Allah geus waktu nama kobong itu jadi kasih ketempatan ku orang. Yang bas baik itu mah orang mah ngadoa baik nak kobong dia geura jadi. Ya tak kuat orang mah naik kebegal dia diamben. Nya ceng, meminta baik ke Gusti Allah. Sampai leuweung ya, belum kolot ya. Tapi mana ya batangannya? Sore ieu. Eta dong eta. Batang eta. Ingat bae. Sin hajar baik bae. Iya, pangkalan gede nih. Kayaan. Nah, orang hayang gerak beboga ieu. Nek boga imah orang. Maksud orang datang ke dia ieu Mbah. Nek minta ieu nomor togel kurangnya nek sugi. Mbah, tolong bantuan kurang. Kurang dek sugi. Mbah. Ampun. Ampun, Mbah. Mbah, ampun Mbah, ampun. Mbah, tulungan orang Mbah. Kurang hayang dek milih imah ya. Gara-gara si Bakti ya. Merah-merah nomor togel. Setan dongan. Pak. Aduh. Aduh, aing. Kenapa tuh bagus gitu awak dia? Gara-gara dia aing tadi disamperkeun jurig. Nunjak dia. Mangana di omongan gede sok ngil bae sih. Nggak naon aing tak sampai fase awak aing tah. Cek aing kan ulah nepak goblok. Ih, Biasa ngeyel bae bae begitu dia ulang yang seri kena aing dia. Wih gara-gara dia aing base ya. Cemplungkeun ku aing ke dia. Warah. Oh, ya. Blow on. Kita saha dia ke ditu. Si anjingnya ya. Makana hirup mah ulah buta kekayaan. Heeh, geus kieu mah aing kapok. Tobat aing kuari mah gara-gara si ieu bae ya. Info bikin. Dia aing. Pae aing. Eta kunaon budak ribut-ribut eta, naon eta? Coba aing samperkeun ya. Kunaon eta budak eta? Kunaon dak? Yai tadi dilekeun ribut bae. Aya naon?
Iya ya ta. Iya ya si Tom. Kadang nama tas nepak togel minta nomor. Laju ngejebur di balong kedong nama. Ih si eta bener nepek togel. Tat. Kita sih iya ya info. Si Ceng, hari yang boga duit malu cara nak itu kudu gawe, kudu ngesang. Mangkana Ceng, hirup mah kudu loba ngadoa. Nya, Siapa Yai? jadi kuari orang kurang pasrahkeun kabeh. Aya nu ngabogaan eta dunia mah. Jadi kurang kudu minta ke Gusti Allah. Nya, Siapa Yai? Ya kita sih ya menang info bae Yai. Si Nunitah ya. geus Ceng, jadi ulah saling salahkeun, jadi geus nerima kuarinya. Geus ulah saling salahkeun. Gara-gara si ieu ge. Iya nyalakan batur pogu dia nu daek sorangan. Cekel geri. Hei. Action. Iya nyalakan batur pogu dia nu daek sorangan. Cekel geri. Hei. Action.